Aing ripuh tirup. Setiap kapan jeung barudak kan, ayo we di ledek aing mah. Emang banget hina gitu. Sagieu ganteng ieu. Tingalikeun sadak lamun aing mangkat gawe. Aing mah mangkat gawe aing mah supaya deket jeung Ayang Silpa lah. Tunggu Silpa di pelaminan. Dean, ka mana sih ya? Aing neangan pagawean euy. Jangan pagawean. Aku emang ngarainit ngarit. Ngarit aing mah lah. Bengke lah. Duh aing, ku hese eta boga adi di titahna. Parabkeun kitu kabayawak atau bererakeun tikus. Lah lelempangan hayu. Lelempangan ka mana para ranas ieu? Ka mana we da karese cicing kieu mah mantap megar moal. Geus hayu. Sep aing keur nangan nu diajak gawe sahanya nu daek. Main daek teh Sep. Embung tarangel aing mah mending nungguan lembur. Lembur ditinggalkeun ku aing mah bisa loba bangsat. Si Asep mun ka teh saya diajak lah duitna. Loba aing mah duit mah teu kudu ngala, di imah ge dibobokoan. Kumaha sia we Sep, kamari ge jajan duit mang manggi. Sia pan eta mah rezeki. Jang, keur naon sia? Keur modal lah mang aing mang. Keur modal. Dah, sebenar sia budak lah. Mang keur modal soalna banget amang geus tai. Neng arek ka mana? Naon sih sia tukang ngebohong. Naon sih sia ngaganggu aing arek ulin wae. Gandeng sia bisa dicakar saku aing. Emang arek ulin ka mana sih? Ayo orang antar kuaan supaya aman. Lain aman nu aya ge sieun dihakan ku sia tingali atuh bibirna ge meuni beupak kitu. Awas sia ku aing, ngomong pagi dilek-lek sia ku aing. Tah neng mah orang tinggal doaan. Mending nama orang lelempangan ka mana we? Mungah sieun dibohongan deui. Moal atuh neng kemarin mah hilap. Maafkeun atuh Ya, maafkeun nya. Atuh hayu heueuh. Hayu atuh sayangku cintaku. Mang ka mana mang? Nganyi wae teh geunaheun. Sia dak, sora aing sakitu geunaheunana. Mang geunaheun ku suarana kucing. Sia dikadek sia. Tuh mang kadek mah birsaan. Ulah gondrong kitu. Halo budak-budak pengangguran. Deuh, sia datang-datang ngaledek diparapkeun ka hiu sia. Dak, hampura da urang mah lulucon. Geus kabeneran aya sia bodogol cau. Sia ka aing teh nyebut bodogol cau we hayo. Si arek melu gawe mah lamun arek tungguan di dieu sore, urang langsung berangkat. Oke, gak, siap, hayo. Kenal raun sia jelema araredan. Deuh, sia dibejek-bejek ku aing. Ka aing nyebut jelema aredan. Oh, Sep, bener parabkeun hade jeung kitu mah kabayawak tah. Bawa beukeun bayawak oge tingali bibirna, nihinya kitu nya. Mang bener meniru nyu kitu. Garaning saria lah, bangun hayang dileg-leg ku aing. Lah, sia disarua pilueun di. Aing mah. Maaf, Pak. Kan arek ngilu gawe mah babaturan bapak aing ngajakan gawe. Daek atuh gawe mah emang gawe naon sugar we boga modal keur kawin. Ting atuh lamun arek mah tungguan we di dieu sore. Aneh sia mah boga ngajak gawe tapi teu nyaho gawe naonna. Geus tong loba ngomong doer, geus siap-siap ka itu. Geus nepi ka tempat gawe mah jadi copet we sia. Heuh, cocok. Da beungeutna teu puguh di tempona. Duh, sararia kos negara ranteng wae banget kos wadah caduk oge. Geus ayo garawe moal. Hayo, berangkat. Ayo lah aing geus kuat bukan duit ya. Jung lah hari ini semoga gagal. Geus maneh mah tungguan di dinya aing mangkat gawe heula. Neng, tunggu di pelaminannya. Bejakeun ka bapak Neng. Amit aing. Tungguan diajab meureun sia mah. Duh, siap ya amekeun. Geus hayu lah. Wah, tiga sila lah itu. Urang lompatan. Ela, urang sia lompatan. Jelema edan ngamuk arek ngahakan. Ana lela. Di ditu. Mang teh ya meong kerudag. Duh nya aing, mana aya anu edan, mana aya meong ngudag. Lompat ah. Arek ka mana tong ninggalkeun atuh. Hei buru. Kamaran barudak lila kieu euy. Gak, ayo, urang geus siap ya. Cek naon mau kerupuk. Jebak di ditu engke.
Gak, hayu atuh. Kelanuan lasiaan lila. Kulilila teuing mandina padahal mah tuh kudu ge make sabun mandina dah hina-hina kene. Bisa wae siapa dogol cau. Dah, siap teh amakeun. Hei barudak, hayu tuh keur marangkat aing geus ganteng kieu ya. Kamanaan dandanan kos bebegig sawah gitu. Oh, siaan. Ngerakeun aing we hungkul. Garaneng saria lah sakieu gantengna aing. Kos vokalis. Ih, aing. Sia mah lain jiga vokalis, jiga hinis. Lila ieu nu ngajakan gawe teh. Nyaho sia ngajak gawe tapi na teuing teh nyaho jelema teh ka mana. Ih, aing. Dah kitu nu ngajakan gawe teh. Dak, siap kan Saria? Ayo Mang lah, urang siap yo. Emang arek gawe naon gitu, Mang? Gawe nama ripuh dak ngeselkeun deui, tapi gajihna gede. Memang ripu mah hari gajina gede mah. Mang kenae. Emang naon gitu gawena? Gawena ngecat batu es, mun batu esna beak, cat we beungeut sia. Duh, sia emangna banget aing kos temokan. Heeh, kos temokan soal beungeut sia siga batak kok. Woi,